Para mitra sadaya wilujeng tepangdangu deui sareng Mang Jaya. Mang Jaya sapara kanca ti Mang Jaya Official ngaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi-mugi dongeng-dongeng nu kasanggakeun ti Mang Jaya Official tiasa katampi kalayan kabingahan. Anu mana Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung nu judulna nyaeta Jawara Batu Karang. Ye dongeng karangan Apinana para mitra dekaraos ayeuna nincak bagian ka-2 para mitra. Namanya ngawitannya para wargi lah. Namanya gawitan bagian ka-2 atuh. Mugi-mugi we dongeng ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbebarahmana. Atuh para mitra di urang Sundanya para mitra urang Sunda. Aya kecap-kecap anu memang para wargi diterapkeunana kana mangsa atanapi usum-usuman para mitra kana kaayaan alam gitu. Di antawisna usum mamareng para mitra nyaeta usum mamareng teh maju ka usum hujan anu asalna tina usum halodo gitu. Saprasa halodo maju ka hujan usum mamareng cenah kitu para wargi. Eta tah para wargi sadaya janten mamareng teh cacan sujuman namun tina halodo nuju ka hujan. Hujana dangdang rat. Hujana teh dangdang rat gitu. Aduh, mangga atuh hatur nuhun para mitra, atuh ka wargi-wargi Mang Jaya nu partos sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Para wargi anu mulia dongeng judulna nyaeta Jawara Batu Karang karangan Apinana dina bagian kadua urang lajengkeun mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Mitra anu mulia wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca ayeuna bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Carios nyambung judulna Jawara Batu Karang. Ieu dongeng para mitra karangan Apihnana ayeuna teh nincak bagian kadua. Sumangga urang teraskeun hanca dongeng nu katundak. Carios nyambung judulna nyaeta Jawara Batu Karang. Ieu dongeng para mitra karangan Apihnana dina bagian kadua. Nyaeta nyarioskeun hiji padepokan panyingkiran di suku Gunung Ciremai para wargi. Di suku Gunung Ciremai eta tanapi Gunung Ciremai eta ngarupikeun gunung pangluhurna we satatar Jawa Barat teh. Ayana di daerah Kuningan atau para mitra kawengku ka Majalengka kitu. Majalengka Kuningan Gunung Ciremai teh ayana. Oge ka ditu nama ka Cirebon tang sege para wargi. Mangga urang teraskeun hanca dongeng nu judulna nyaeta Jawara Batu Karang. Di mana cenah ayana cenah para mitra padepokan panyingkiran teh duh kadanamina ge mah dongeng para wargi. Di hade-hade sangkan sae di alus-alus sangkan payus di reka-reka malarsiga. Mangga urang teraskeun hanca dongeng judulna nyaeta Jawara Batu Karang. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Di padepokan panyingkiran teh para wargi. Mama nyaeta nu katelah para wargi sadaya. Atuh cenah anu guruna memang salilana diturutku anak muridna kabeh. Mama Suhud. Kakocara Mama Suhud teh atuh. Dina nggoni ngatik ngadidi ka muridna teh tulaten pisan. Manehanana para wargi sok langsung turun ningalikeun kumaha sepak terjang nu jadi muridna. Malah sok loba mapatahan ka muridna. Dina ngonding mapatahan teh beda-beda ka tiap jelema mapatahan teh. Tapi intine masarua ngan nepikeunana make raehan tergantung kumaha budak atawa muridna cenah dadasarna. Kitu di antarana. Ai muridna dadasarna alus mah sakali mapatahan ge babari nerapna tapi dadalan muridna anu memang kebel. Hese pisan di papatahan atuh Mama Suhud sok ngareka dirina sangkan ilmu anu diturunkeun teh babari katarimana. Demi Mama Suhud para mitra di padepokan panyingkiran teh si horeng kagungan putra. Ai putrana geus dewasa saumur pisan jeung Sutamanggala. Ai ngaranna Jakarancasan.
malah jakarancasan geus dipercaya sokang ngajar ka murid-murid anu anyar, terutama murid-murid anyar di dasaran heula ku jakarancasan dina enggoning atuh cenah latihan jurus jeung sabangsana. Malah ma para mitra di tempat sejen di pakalangan sejen katingali dina kaayaan caang bulan 14 teh atuh bulan ngebrak nyaangan buana panca tengah nanakeun hiji kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala ka umatna. Dalamun urang bisa narima atuh kanikmatan, bisa ngarasakeun kanikmatan anu memang dilungsurkeun ku Nu Maha Kawasa kacida pisan geuning ageungna, kanikmatan nu parantos dilungsurkeun ka urang. Model harita oge para mitra di pakalangan sejen, jakarancasan keur ngatik ngadidik murid-murid anyar, pang-pang nama dina ulin jurus, kumaha kuda-kuda anu panceg, kumaha atuh cenah neungeul anu bener, kumaha para mitra atuh ngahindarkeun diri, kumaha lamun ngelid, kumaha lamun nyuliwa jeung sajabana teh eta. Ilmu silat nu kapibanda ku manehna, nu dididikna kudu jadi bapana sorangan nyata Mama Suhud. Siga nama ilmu masuhud teh hampir bea kabeh geus diterapkeun, geus diturunkeun kanu jadi anakna nu katelah jakarancasan. Ai jakarancasan di nenehna di jaka-jaka. Jadi harita ge para wargi sabada Mama Suhud ngobrol jeung Sutamanggala, muridna anu kacida cerdasna, babari apal, babari katarima ilmu panemuna. Harita tuluy ngaleos ningalkeun Sutamanggala, geus kitu mah manehanana reg atuh. Harita teh para mitra sadaya eureun di hiji patempatan nyaeta di pakalangan ningalikeun anu keur latihan. Kitu para wargi sadaya. Geus kitu mah atuh Mama Suhud terus nyampeurkeun ka barudak anu dipingpin ku jakarancasan, putrana ku anjeun. Geus deukeut tuluy nanyakeun, kumaha ujang barudak teh geus dibere bukaan anyar deui? Mama Suhud neuteup ka putrana, teu acan mama, walon putrana. Obrak atuh geura bere ka dinya, meungpeung ieu disaksian ku ama. Mangga ama, sanggeus mangut para mitra sadaya jakarancasan tuluy atuh mingpin barudak, nyaeta ulin jurus katilu. Bari di Bandungan ku Mama Suhud kalawan taliti na keratur ati-ati. Atuh lamun pareng aya nu salah gancang dibenerkeun, sakumaha tugas guru kanu jadi murid. Ngan kitu jeung kitu we para wargi pagawean Mama Suhud teh ngurus barudak nu dialajar silat, nepi ka kabeh palinter taya ka pokona mah taya nu kacing calang. Eta teh kulantaran Mama Suhud bener-bener dina ngatik ngadidikna. Oge para mitra sadaya boga anu ngabantu nyatana jakarancasan. Demi jakarancasan ayeuna ngabantuan ngajar teh lain manehna bungkul. Malah Mas Sutamanggala geus dibere atuh kakawasaan ku Mama Suhud pikeun ngatik ngadidik murid-murid anyar. Pikeun atuh cenah hamere dadasar ka murid anyar dina ngoning diajar silat. Pang-pang nama jurus anu kudu bener. Lantaran dasarna silat tina jurus. Lamun urang geus bener dina jurusna, tangtu dina ulin silatna ge bener. Kitu diantarana atuh puguh para wargi pikeun Mama Suhud mah teu pati ripuh teuing. Teu kudu ngaluarkeun kesang teuing. Ayeuna mah tinggal mener-menerkeun we nu salah dibenerkeun. Kalan-kalan atuh budak adu alanyar mah dina ngoning pasang kuda-kuda teh rada teu merna. Malah lamun aya budak anu masang kuda-kuda teu merna, ku Mama Suhud gancang dibenerkeun bari dibere contoh. Kumaha akibatna lamun manehanana make kuda-kuda kitu. Harita ge para wargi barang nyampeurkeun ka murid anu anyar. Ngaranna Ading anu kakara diajar meureun kurang leuwih aya kana sabulan. Ading lumayan oge rada tapis dina ulin silatna, tapi auga dibere atuh contoh ku jaka manehana teh jiga nama rada caliweura. Nu matak harita ge disampeurkeun ku Mama Suhud. Jang Ading, ulan mama, aya naon mama? Cing eta geura pasang kuda-kuda ka dinya. Mak kieu mak.
sok pasang kuda-kuda. Daya kuda-kuda jang ading aya kalemahanana. Kalemahan eta ayana ti teu bae kenca. Kulantaran kuda-kuda jang ading teu pancen. Geranya kumama urang contokeun. Harita kene kakarage ngomong kuiwal teh taon nyaho-nyaho jang ading ti gubrag. Tapi sok sanajan ti gubrag ditahan ku Mama Suhud, henteu nepi ka cilaka. Geus kitu tuluy Mama Suhud nyarita bari ngepruk-ngeprukeun leungeun. Hehehe, bukti pan ayeuna mah. Hunoa hampir tiguling mah. Tah kalemahanana aya di belah kenca. Nu matak lamun urang pasang kuda-kuda masing pancen. Kudu hese diserang ti mana wae. Lantaran kuda-kuda teh dadasar tina urang ulin silat. Lamun urang kuda-kuda pancen tinang duwe atuh. Hese dirubuhkeunana. Mama mere contoh kana wawangunan. Model imah lamun tatapakanana alus, atuh kaluhurna ge ajeg. Tapi sabalikna lamun tatapakanana goreng nyangeyeng we, model ujang tadi kitu. Nu matak tak kitu sing alus jurus teh nya. Nuhun mama. Kitu para wargi sadaya ngaso heula ngaso. Ngaso heula ngaso. Mitra pamiarsa sakumaha nu kauninga ngan kitu jeung kitu pada melan Mama Suhud teh para wargi ngatik ngadidik ka murid-murid. Napi ka murid-muridna harita ge para wargi sadaya barisa dina ulin silatna. Atuh memang ayeuna mah dibantu ku anak muridna. Anak murid anu memang calakan teh anu kasebut Suta Manggala. Lamunna dibandingkeun jeung Jaka meureun umurna ge pakokolot supa, keur meujeuhna belak kesenteng buta tulang buta daging. Duadana ge hiji rumaja anu memang keur memeujeuhna gede tanaga. Para mitra sadaya komo atuh Suta jeung Jaka mah geus beunang disebutkeun manjing jawara manehna mah. Da kapinteranana harita Mama Suhud kabeh geus ampir tamplok ka eta dua jawara anyar teh. Nu hiji anakna pribadi Jaka Rancasan, nu hiji deui Suta nyaeta muridna. Memang manehna ge teu nyaho ka sang tukangna, turunan saha sabenerna Suta Manggala. Ngan pikeun Mama Suhud teu ngawilah-wilah. Ulah pedah cenah ieu mah ka anak dibedakeun henteu pikeun Mama Suhud. Sing saha bae anu bisa ngulik pangarti ti manehanana. Atuh lamun kabeneran dadasarna alus geus pasti calakan. Tara diwilah-wilah kitu model atuh Suta jeung Jaka. Ayeuna para mitra sadaya manehanana babarengan ka ditu ka dieu. Babarengan lir ibarat dulu repet ku hinis we. Dina hiji mangsa para wargi sadaya. Kulantaran eueuh titaheun deui ilianna ti Suta atuh Mama Suhud nita mang nutupkeun jendela kamar da kabeneran atuh Jaka harita ge keur nganyang ka pamana atuh jeung indungna nu nepi kawan cireup teh careup geus reup-reupan tacan marulang keneh bae. Para mitra anu mulia Suta manehanana atuh rada rumegag, rada kurang kawani dititah kudu jadi guru. Tapi ari teu ngagugu bisi majar kumaha, nu matak harita ge sanajan hatena mah rumegag. Suta ngawani-wanikeun maneh asup atuh ada salila manehna guguru didinya kakara harita can asup ka kamar anu jadi guruna. Jeung da dipahing pisan atuh asup ka kamar nu jadi guru. Sarerea ge eueuh nu wani tak kajaba lamun dititah. Harita para mitra sadaya barang asup ka jero Suta ngagerendeng. Aduh. Geuning menila lega kieu di jerona kamar teh nya. Gerentes hate Suta bali rutret ka ditate kasakuriling bungking eta kamar. Eta kamar para mitra sadaya dihaja ditata kudu jadi guruna matak betah keur guruna. Harita barang ret kaluhureun lawang ke jandela manehna ngakebeg satakar kebeg. Reuwas luar biasa reuwasna sabab manehanana nempo hiji pakarang pusaka anu dipasangkeun di dinya. Meni persis nu kungsi didongengkeun ku indung aing.
Basa samemeh aing init ngalalana. Buahnya pakarang pusaka nu disebut batu karang. Pakarang pusaka batu karang sigana manuk ieu teh. Lantaran cenah bejana ai pakarang pusaka batu karang teh marupa batu. Panjang kurang leuwih aya we meureun. Heueuh. Kurang leuwih 1/2 meter mah. Akur. Katingalina siga karang mangrupa batu. Tapi inung aing nyarita yen eta pusaka teh mangrupa hiji senjata. Malah mah di mana kapepet eta nu mangrupa batu teh bisa dicabut. Di jerona hiji senjata nu kacida hebatna. Hiji peso anu memang dijieun tina wajah khusus. Maunatna luar biasa. Aya paribasa ditojokeun kana gunung urung. Ditojokeun kana sagara saat. Bener kitu ieu teh nu disebut batu karang teh. Buah-buah heueuh. Kitu gerentas hatena bari nyidik-nyidik rupa pakarang paramitra nu mangrupa nyaeta paneungeul anu dijieunna teh tina batu. Ieu para wargi memang bener. Ieu teh nu disebut pakarang batu karang teh para wargi sadaya. Manehanana sajroning nutupkeun jandela teh ari pipikiranna mah teu weleh pabaliut. Neguh salah benerna eta barang pusaka teh. Kulantaran para mitra atuh haboga rasa teungeunna lamun lila di kamar sanajan panasaran oge hayang maksakeun maneh kaluar tuluy asup manehna ka kobong. Leng de mikir lamun bener-bener barang anu bieu teh nu disebut pakarang batu karang. Geus tetela yen guru manehana teh cenah para mitra sadaya ngarupakeun satru kabuyutan. Gerentes we manehanana ngagerentes. Jelas aing geus jelas sing sakur nu dicaritakeun ku indung aing nong toreng keneh dina ceuli. Kitu para mitra sadaya menarik napas harita teh suta kulantaran manggih hiji bang baru anu kacida beratna. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Naon atuh cenah para mitra nu ngajadikeun Bang Balu pikeun suta harita teh. Sabada ningali hiji pakarang nu kasebut batu karang teh. Ari nu jadi Bang Balu para wargi kulantaran atuh manehanana ngahareupan hiji masalah. Anu memang kitu kumaha kieu kumaha nete semplek nincak semplak. Nu hiji atuh guruna nu ayeuna keur manehanana di guruan. Sedeng anu hiji deui kolot-kolotna. Ai kolotna eta ku ayana hiji pangalaman nu kacida beratna. Ieu nimbulkeun toja ieu. Malah geus tetela cenah para mitra sadaya. Atuh harita ge lamun bener barang anu bieu teh anu kasebut pusaka batu karang. Sakumaha nu didongengkeun ku indungna? Geus tetela yen guru manehana teh nyaeta musuh satru kabuyutan indung bapana. Samalah bapana nepi ka perlayana teh ku eta pakarang nu kasebut cenah batu karang teh. Atuh para wargi kulantaran manehanana tetep deukeut kanu jadi kolot, nyel nafsuna. Harita teh ngagugudag, kalimpudan ku ngagedur deui nafsuna, malah boga pikiran hayang malas kasing saha jalma nu geus kungsi mateni nu jadi bapana. Atuh harita para wargi sadaya lilibarat seuneu nu sapas-paseun pareum di banjur ku minyak bensin. Ada cebur deui teh para mitra hurung ngagedur leuwih tohaga batan aslina. Asmanehna inget kana kahadeanana Mama Suhud. Salila ieu namplokeun pangabisa ka dirina. Bisa itu bisa ieu teh gara-gara Mama Suhud atuh. Tur can puguh deui bener henteuna guruna nu maehan bapana. Atawa darma katitipan wungkul.
hatena lempeuh deui da gede karumasaan. Tapi ari dipikir deui, Mama Suhud hiji jawara. Tantu moal gagabah wani kapihapean pakarang. Namun lain beunang ngadu jiwa begaran pati. Atawa memang bener manehna pisan. Anu maehan Bapak aing nyaeta cenah bejana nyaeta di puncak Gunung Gegerhalang. 10 tahun katukang. Buah benernya. Lantaran inung aing kungsi ngobrol kungsi nyarita ka aing. Kajadianana 10 tahun anu kaliwat. Bapak aing harita teh keur neangan ilmu di daerah puncak Gunung Ngama anu kasebut Gegerhalang. Malah kungsi dipateni ku hiji jawara nu ngabogaan pakarang batu karang teh. Tanda-tanda pakarang nu disebut batu karang sarua jeung nu aya di kamarna Mama Suhud. Aing jadi mandeg mayong ya. Kudu kumaha aing ayeuna nya. Tapi lamun bener Mama Suhud nu mateni bapak aing kudu bebela kanu jadi bapak. Aya paribasa hutang uyah bayar uyah, hutang pati bayar pati. Si Suta moal cicingeun. Ari kumabehna sok sanajan guru aing boga ilmu pan mucampe pamake, ku aing moal ditarajean. Tangtu ku aing ditangtang bebeakan. Soal eta anakna nu ngaran si Jaka, kari kumabehna sakalian ku aing ditumpurkeun. Ieu padepokan panyingkiran sakalian ditumpaskeun ku aing tuman. Bungana bapak aing geus dipateni. Tapi sabalikna lamun guru aing henteu mateni bapak aing atawa manehanana manggi pusaka sabada bapak aing maot atawa manehanana ngarebut eta pusaka tinu sejen, beun aing jadi dosa maehan jalma tanpa dosa. Aduh, maehan jalma tanpa kasalahanana. Da cenah ceuk katerangan ti guru aing ge, lamun nyangka kanu sejen atuh berarti aing suudon cenah. Lamun seug batur henteu ngalaksanakeun. Kumaha ieu? Tapi ketang baretos samemeh aing kung initnya, aing ngalalana ngitung lemur ngajajah milangan kori, aing kung siragrag ucap. Rek males pati kasahabay nu geus maehan bapa aing. Lamun sig aya kene bapa aing moal kieu-kieu teuing. Tangtu bapa aing ngapi ngajaring kanu jadi anakna. Kari-kari aing geus mangkat dewasa ayeuna. Eueuh pisan pun tanganeun. Tapi ayeuna yeuh geus kapanggih laratanana. Tur aya buktina nyaeta nu disebut pusaka batu karang. Laku rek diantep. Kadar eta cenah geus kasebut guru, dah. Aya halanganana itung-itung muji ilmuna we aing mah kagok asom. Bari jeung males pati we. Jeung dipan aing teh baheula mah geus boga julukan. Aing atuh kasebut rampo gerot. Aing rampo gerot aing teh. Nu hese neangan tandinganana. Da diajar silat di dieu malah piapi tolol deui we aing teh. Kitu ceuk pamikirna Sutamangala. Si horeng, si mana horeng atuh geuning dadasarna mah Sutamangala teh jelema teu eucereung. Para mitra anu mulya, Sutamangala atuh kaluar deui kaaslianan. Hiji rampo gerot anu kacida dipika gigis para mitra ku jalma-jalma lantaran kasebut sahao kadua gaplok sahao kadua bedog teh. Tukang bobok tukang tarok teh lain bobodoan cenah para mitra sadaya. Ai harita didinya semulunguh api-api. Nu matak harita ge tuluy manehanana seuri di jero hate. Si Suta memang licik deuleu. Tunggu sia waktuna deuleu Suhud. Berarti si laing sia nu geus mateni bapa aing. Aya paribasa hutang uyah bayar uyah, hutang pati bayar pati. Aing moal genah tumanina
salila sia masih kene kumelenang di alam dunia. Tunggu si Suta baris bertindak. Manehna ngagak-gak seri di jero hatena. Harita keneh manehna mikir jalan kumaha. Nusa kira-kira lantip. Nusa kira-kira alus pikeun ngabuktikeun. Anu sayakin-yakina yen guruna teh musuh satru kabuyutanana. Taya deui jalan nu panggampang-gampangna iwati eta pusaka nu disebut batu karang di paling heula. Tuluy ditemongkeun ka indungna. Atuh lantaran tangtu apaleun kene. Malah aya alusna lamun eta papukap pusaka teh bisa kapimili ku manehanana. Wah di carana aing kudu ngamilik eta pusaka batu karang. Lantaran pantas oge lamun ku aing dicecekel. Bejana inung aing nyarita eta pusaka batu karang lamun geus dipuasaan. Hasiatna maunatna leuwih gede. Aya paribasa ditojokeun kana Gunung Urung. Ditojokeun kana Sagara Saat. Kitu ceuk caritan inung aing teh. Kitu para mitra gerentes hatena buki kuat boga tekad nepi ka late poho kana purwadaksina. Waktosna see.